bahasa Inggris naon mun dikana sunnakeun mah eta disentetism sebenarnya. Jadi tiisen we akhirnya tiisen. Nama adalah doa bos. Aing teu bodoh-bodoh teuing sebenarnya namanya bahasa Inggris teh. Dis teh ini ari ente Tosan. akhir atosan. Disentiiseun anjing. Kuliah mulailah Uniko. Ya udah kumaha deui budak sakola meureunna. Merek acuk. Kealaman ku mamang oge adi nama. Darmaji dari 50 20 hiji heula. Loba nama. Anu sok nya resep ameng ngaeksplor Garut oge kan ku saprakara kawin teh jara lade tengah ulah kawin teh goblok. Oh. Ketau Oh ni mah teh acan payu. tah Dina lebah palih dieu tah. Mah ieu temud euy maneh mah ukulele we di kuku teh. Aing kemarin nyuling. Oh. Aing boga keahlian anyar tengah tuh. Kalian nanya naon anjir? Ngedrum. Drum. Eta mah tuh lain drum nu kitu mah eta rebab nu kitu mah. Oh, kieu geureuh mah. Ngali ya. tak 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 dik tak dik tak terang tang tang dung 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 das tak ter tak 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 dik tak dik tak dik tak dik tak dik tak dik tak ha Anjis. Anjing nyium. Anjis. Cobaan. tatang dudung maman Anjing nah. Tuh. Salah. Ieu badi mana mah badinya. Coba deui urang. tatang dudung maman Abraham Atuh naon deui kudu aya backingan heula berarti. Aya jampena heula. Aya jampena. Kumaha backingna naon itu backingna? Aya hafal backingna? Heeh. Drummer atuh. Kang Oni. Satacan orang jelaskeun saha itu dibalik tatang dudung maman. Ya, urang sapala bala jabruk anu tos stay tune dina danget anu ayeuna. Pake nyeng bung bulang wah kabeh aya di dieu. Iya anu dipake nyeng bah dieu. Oh, deui pake nyeng. Wilujeng Sumping di Cabruk Sunda Podcast. Langsung gitunya. Pas tadi Ya pisan. Ieu teh drummer ieu teh. Drummer tuh, Bos. Asli drummer. Yo, mata urang ayeuna geus tara di kopi urang gaulna jeung drummer aja. Anjir. Katana deui di babawa. Entah orang percaya ari soal tina gimmick drummer nama. Ngan aing can pernah nempo drummer make kang kalung sarung anjir. Apa 5 minit baheula di sasarungan. Ngeband aja teh. Aslina Asli can pernah nempo aing mah. 5 minit anu awal anu anu laguna teh 5 minit lagi. Kadang dong dat. Dugaja. Kang Oni lah tuh. Kang Oni. Present heula. Soalna bala capruk seueur teu terangan. Kang Oni teh. Wah, ieu mah teh multi talenan. Mohon. Multi talenan. Nu kahiji drummer. Terus anu kadua naon sebutna teh anak motor. Motoran, abah toran anjir sarah. Bapak sih itu. Anu katilu nyaeta calon anggota dewan. Politisi. Aya hiji deui Naon? Tukang molester Indomaret. Eta teu kasebat. Ku Indomaretna ieu mah mesti aya apa mah teu? Apa man teu ngumpal bah bagian masangkeun kaca. Ante aya oge bagian tina bismillah oge ieu teh. Bismillah oge. Bismillah teh naon? Ta bismillah cinta. Oh iya. Engke lah urang bahas atuh. Salah mana nanya ka urang. Masalah drummer band teh itu tuh. Nganya. Ya. This end teh bahasa Inggris. Oh, namun mun dikana sunnakeun mah eta disentetism sebenarnya.
Tiisen we akhirnya tiisen. Nama adalah doa, Bos. Aing teu bodoh-bodoh teuing sebenarnya namanya bahasa Inggris teh. Dis teh ini ari ente Tosan. akhir atosan. Dis and tiisen anjing. Tiisen maksudna. Iya. Oh, kitu meureun. Jadi lamun manggung tiisen. Berharap tiisen. Jadi suka jualan es cool gitu. Suka jualan es tiisen. Teu maknana dis naon? Dis upami soalna abi mah kan engalan lebetna. Oh, gitu. Umur dis teh 13 tahun. Oh. Berarti terus kelas sabaranya upami SD. Tapi kolot keneh bae daripada urang. Ari asa berapa tahun? Bulan mohon. Kantosan. 4 tahun kantosan. Kengeng. Disen abi mah lebat ka generasi katilu. Berarti lah upami sabaraha tahun beda? 13 tahun. 13 tahun di tahun sabaraha berdirina? Lah teu studio. Di tahun pokona mah Soeharto ngaguling geus aya. Karena guling bro, can ngurona-ngurona can masih goyang, batu masih beye, terus aya di sana. Anjing. Gitu. Kita 17 tahun. ente band asal Garutnya. Band asal Garut. Asli. Tos ngenogeun sabaraha album ayeuna? ngenok. Kapan menelurkan bahasa Indonesia? Tos aya 3 album. 3 album teh berisi 12 lagu, anu terakhir EP teh aya 6 lagu. Nah, 6 lagu deuna dicicil. Muntina rokok mah diketeng. Single gitu berarti atuh lamun 13 tahun lalu berarti album mah di zaman kasetnya. Di zaman kaset pita heula ayeuna kana CD atau sih baru eta. Cuman anu EP ayeuna mah atos aya dina platform. Spotify cenah. Dina YouTube aya? Dina YouTube aya. Yusuf. Lu kasuk Emma. Nataan gitu dia dina Ridwan oge kagok we atuh ya Barkawi aya Barkawi oleh malipirnya upami kan aliran teh ayeuna ti Garut teh POB nya ku rame tah upami si Tisen sendiri ngarahna ka mana kana aliran sesat aliran astagfirullahaladzim tadi nama ngiring Kalia Eden tadi nama ngiring Kalia Edan. Kan mung Lia Edan teh asa kitu cenah struk ringan wae gitu. Atuh ayeuna mah ngiringna ka Mama Gupron we ayeuna mah anu ciluhna langsung kat. Jadi bisa ngobrol jeung si reumnya. Iya eta. Kantos dilagukeun teh eta asikolik kita. Asikolik teh dicanakeun mung bade dicanakeun kaburu hujan dordar geuning. Sing goreng teu setuju eta si Papa Gupron teh. Dah tuh keramat mama. Ya, eta jasana sajalmi-jalmina eta. Eta jalmi biasa mah teu tiasa model jantungan lagu teh mah tiasa. Mau tiasa. Sesah we mama mah. Matak kurus alit tiasa asikoli. Ayeuna mah ka Mama Robana we atuh lah. Ngomong-ngomong Robana nya heula ieu teh. Ayeuna kurang di dieu nya. Sebagai brand ambasador Kopi Jaya, sim kuring ayeuna parantos ngahadirkeun deui ceuk anak anu lame dipecat. Anak geus aya sound effect-na manual. Oh, bener. Bener. Hebat ya, Pak. Mending kitu ayeuna mane pas genreng ieu atuh. Henteu urang teu butuh eta. Oh, nya. Urang panggil wae. Wanita terseksi, termanis dan tercepat. Pengantar kopi kita malam ini. Ana karege pangi sakali, karege sakali, karege pangi sakali. Langsung check-in. Alah. Turun Biana. Alah. Akhirna cepak we anak cepak akhirnya kembali ke hadirat kembali ke adi lah telah ya Kopi Jaya kan brand ambassador bade ngajelaskeun mangga kasih sih Kopi Jaya ya Kopi Jaya creamy biasa ya teh kemasanna teh anu saleter tanya jadi anu biasa pemuda-pemudi bapak-bapak ibu-ibu kumpul-kumpul seneng karena kopi peser wae anu saleter kemasanana be anah kadieun atuh bisi teu apalkeun aing mah tah ieu karek oge asup sagodeng korupsi teh ali kadieu bawa we anu sami kieu tah wah ieu mah tiasa ku sababaraha urang nya sabekong pokona mah jadi tiasa
ku kopi Saleter kanggo 1 botol rame-rame. Seruput lajang Kaci ya di Kaci. atuh. Oh ini sok nongkrong di Kopi Jaya tara. Oh, abi mah sareng satpam nage ayeuna teh terus bade digeser ku abi teh. Si pasahana eta teh si satpam teh namina teh. Alah, Payadi. Becak kitu ngobrol. Nah, cenah saha. Boa-boa cek ana minggu tara ka dia teh dibawa ku ieu. Dilantod. Ngalobi satpam sih kan namanya. Nah, ai kaci nyesap Kaci. Nah, korek nah. Korek nah. Aya kuraos. Tapi selesai wios ngageser satpam mah asal ngageser Pak Haji we ya. Tah Pak Haji ge di lain mah ku abi teh. Nu jadi pertimbangan mun aya nu pirang teh, tok lo asa ngabosi teh nya. Nya lah nungguan bongoh di sliding. Arep Haji. Arai. Aduh, balik ari album anu paling ngora anu paling baru pisan ayeuna anu EP pisan. Sabar eta single eta teh. Album. Isina sabaraha lagu? Isina aya genep 7 sareng intro. EP teh singkatan atau tapi vitamin teh. Abi teh duka naon kitu nya. Da abi malatah eta ina IP. Tadi mah disebutkeun Tarason ya Tarason kok. Cek batur IP lah nya gitu. Sigana mah satacan liris rilis teh IP teh sigana mah STKIP. Saacan IP. Saacan STKIP ya dia. Ikip. Aya deui saacan ikip teh. SPG. Hayam. Ay bener aya hayam SPG. Aya nu badag hayamna teh ngabibingkaknya. Anu aya pingping tapi teh aya sangu. Eta. Lain semea sok aya malam Minggu, malam Jumat. Ayeuna rameun tah. Rame ayeuna malam Jumat tapi ayeuna mah. Di paling mana? Moal kapal. Payunan semea. Ieu Bumi Ubray Majelis Kedik. Oh, kedah akrab belasang Ubray berarti. Pamiayana hoyong nu rada jembling mah aya di alun-alun, Pak. Eta mah. Tekan keterasan tuh. Oh, di alun-alun mah spesiesna benten A. Oh, benten eta. Eta mah penguin. Oh. Nah, lokal konten yo. Aduh, Gusti. Aduh. Ayeuna jadi dia teh sebagai drum personilnya seberapa? Personilna ayeuna teh 4. Opatan abi kalaresan dipercaya sebagai drum. Ai sok ngagebugana saha? Pan dipercaya sebagai drum. Ieu ngeringkung di handapnya, duduk tombol. Digebuk-gebuk nya. Kitu-kitu. Abi dina drum drummerna namanya 3 tahun. Lebat ka Majang ka 3 tahun. Berarti ngora keneh. Naonna? Umurna geus mane mah kolot. Ngora abi mah jeung haritanu teh beda seberat. Sarang haritanu teh. Sarang harmoko mah. Harmoko teh di Lebak bumina teh. Beda 3 dinten jeung padahal abi teh. Padahal teh. Aduh aing mah Iya. Harmoko Menteri Keuangan. Orangnya jeung harmoko mah. Genji eta lebatna teh. Abi mah gen-gen anu gaduh galian di. Kartos. Ya mau enggak ada bos. Bae da tunggu di sensornya. Ada. Da geus eueuh fitur sensor di capruk sunang geus. Eta teh bare keploskeun we ka mana gen. Dibalikin jadi nag-nag. Bener tapi berarti ayeuna berkegiatan teh atuh selain masih aktif ngamusik mentennya itu oge gegeleuyeungan memotoran. Gegeleuyeungan tapi anu jadi tiap dinten paling abi mah namatkeun TikTok we. Namatkeun TikTok. Tos hatam sabar. Anjing astagfirullah. Abi mah namatkeun TikTok. Ku namatkeun atuh bahasana deui. Namatkeun. Pokona mah tos aya scrollan bos nih abi deui atos. Sama nya. Tapi upami komunitas memotorana naon tadi teh namanya teh? Oh si besok Senin. Besok Senin. Nah, besok Senin. Esuk mah Sabtu atuh. Sabtu isuk mah. Tadi namina teh Dek Gemar, man bakal keren. Oh, nya. Garas atuh eta mah. Bakal Dek Gemar keren. Nya. Geus we mendingan besok Senin. Kita tadi mah Dek Gemar, Dek Kopjay. Heeh. Kopjay bakal dagang kopi. Ya, kantenan Sate Pak Nur mah nya. Sate Pak Nur mah. Assalamualaikum. Ditinggali hantem mah kopi Pak Nur. Aya karenya Gemar. Alah, bukan marketing ge aja sama aing mah.
Ari kirang aya meureun gitu. Ari resep memotoran ti kawit memotoran ya ti iraha. Oh, pami memotoran mah ti kuliah pangintennya abdi teh 2000 sabaraha lah. Ti Latifi tos teu aya. Oh, mohon Latifi teu aya. Ya, Lauk Indosiar oge paeh atuh gorengnya. 9 TV teu aya. Net pegat. Mohon. Tah, Antep euna nyusul. nya Antep si Hendrik Caperna geus maot ekstra paganja naon teh. Tadi dia resep motor. Resep motoran teh. Latifi biasa anu jam 11-an sok nonton. Nya pokona mah anu jam 11 na teh pasti we ngaos. Alo Abi. Sing sumpah demi alo Abi. Dina TV jam 11-an teh we. Dipikeun ka apal na Al-Baqarah. Isinya na 9 TV. Nyawe pokona mah teh. Rada bahaya. Mau akan bebas demokrasi. Berarti etanya ti zaman Latifi memotoranna teh. Ayo mulai jadi resep karena memotoran sebagai biker gitu. Alah, kawitanana kumaha tah caritana? Upami resep memotoran mah nya ti 2017 18. Awalnya jadi resep gitu. Resep touring atau kumaha? Awal nama resep teh ningali batur kan barudak gitu. Kalau resan ninggal teh motor teh custom kan jadi mun tiker ali teh nasi itu mah kitu motorna gitu nya. Nasi mah kieu searching oh iya mulailah resep. Mulai resep kuliah mulailah Uniko. Ya aku mah deui budak sakola meureunna. Merek acuh. Halaman ku mamang oge adi kitu nama. Darmaji dari 50 20 hiji heula. Loba nama. Maraban tembih pisan ieu mah. Maraban KRT ieu mah. Maraban saya terakhir. Sigana mah di PHP-an ku barudak sakelasna. Nya gitu Mulai ngadamal teh zaman kuliahnya dugikeun ka ayeuna resep we. Oh, berarti jenis motor teh motor custom. Anak custom. Abi mah pribadi abi tapi lamun si besok Senin mah da abi ge sebagian kecilna gitu nya untuk kumaha. Berarti motorna pernah di road boykeun ya mah pake. Allah. Nya. Eta mah sembah depong emot. Emot kieu. Aya hiji nu disegani eta. Saha? Aya pokoknya. Aya. Di si Parut Boy teh. Ngegamplangan wae babaturan abi. Abina kerja gede piye keneh eta aya carita aya story eta baheula. Cing, tiasa dicarioskeun dia eta. Aing asa apal ieu. Ya, bare beres pada ieu. Anjing ini lokal konten ieu. Ya, rancangan abi ngiring sareng reng-rengan anjeunna. Abi ge sok dicacana. Ngan alim abi mah. Alim digebugan. Cara alim digebugan. Nya alim ulu biung dina riungan eta. Nya. Karasan CS kental abi tah nu ditampiling teh. Kuna naha ditampiling ieu mah. Walahu ayamnya abi ge carita. Ayam bayangkeun aja. Raraena siga kulit kenang atau kumaha teh? Duka mun pangamungna cegah kulit soneta. Spektagoni di gambrong nya ku jalmi eta teh jalmi eta nya abi kan teu apal ngoran budak ngoran nih cenah ieu urang digamplong ku si ieu mana teangan di pilarian teh teu kapenak wae kan ayeuna apal jalmina untung teu dipenakeun nya mun dipenakeun mah abi teh ena tos hawal tos aya dina Yasin bakal jadi piyik we terus aja. Udah gamplang meuy cegah bueuk. Bahaya berarti jalmi tanya. Bahaya. Terus atuh dibahas bahaya. Tapi enak mah CS aya nama. Kenal heula CS paling 3 minggu nanti ditipuan aku. Pami bade diajar ilmu gendamna paling itu aya. Aya paling eta mah kana gendam mah. Set karburator. Tomboroning ilmu gendang. Ilmu ngalenyap ti padalarang dugi sih. Naga aya. Anjeunna mah. Aya. Sembah depong dina emot mah abi ka jalmi eta mah. Sembah depong. Wah kiatnya memotoran tuh geus. Kak bete motorna teh berarti si komunitas non tadi teh si besok Senin teh. Isina teh henteu terpaku ka satu jenis motor gitu. Nah, itu yang kan berkembang di stigma masyarakat. Anak ninja cel gini gitu. Serius bos ya.
naon eta stigma naon? Yang Istiqomah. Stigma di masyarakat itu Stigma seperti di itu. masyarakat. Betul. Motoran teh peda api make custom. Peda kebanyakan pakai motor anu jenis tertentu jadi jenis padahal masih besok Senin dek memotoran weh gitu. Ulin mah ulin weh gitu ngahiji moal digampleng. Nya isi lain sinya ani mah bisinya eta nu Cihurip mana we eta Cihurip mana. Memotoran weh cuman menjadi sebagai wadah gitu. Jadi henteu terfokus di hiji motor kudu ieu henteu dek memotoran weh. Berarti wadah satu hobi memotoran gitu. Berarti tiasa motor naon nya? Naon weh ngan ulah teh motor sabelah. Tah eta da ese naikanana bos. Mending kosong sekali da abis kosong. Bisa dipegat di jalan motor sabelah mah. Pegat deui ku abi mah. Nya gitu. Gampangnya bayang pegat-pegatna nya memotoran tuh. Memotoran kada besok Senin. Berarti hari ngeband nyarina eta ayeuna teh progresnya kumaha masih jalan. Band. Mohon. Oh band masih jalan kaleresan nyungkeun videoana oge panginten ka nu aya di dieu. Korea minta doa. Aya mah minta duit lain minta doa. Ya, doa jeung duit meureun ka Pak Haji Kopjai saha we. Kaping 2 genep Januari teh bade ka Bandung. Main di Bandung di acara Helprin Wios pangintennya di sana. Iya, Anu janten kabingahana pangintennya bawa salah sahijina di Garut teh nya ieu si Disen bawa main di Bandung. Saurna mah si Helprin ieu teh umrohna musik. Iya. Saurna bener. Mohon. Biasa kan Helprin teh sabaraha hari gitu nya. Ieu bagian hari ka sabaraha? Abi mah hari ka hiji. Hari ka hiji tampilna. Mohon. Soalna hari kaduana ngunjal di galon Tamal deui. Sugan teh melester Indomaret deui lain Kan Indomaret muka salawasna teras enten teh aya ureuna permelana teh kitu di Indomaret mah. Jadi sampingan band mah. Freelance di band teh ieu mah. Dalam mun disebutkeun freelance mah abi ge freelance Nya. Freelance gogoleran. Jadi ngagoler we resep teh. Gebug jengkang gitu. Kerasukan diri sendiri teh. Kebayang teh kerasukan diri sendiri. Saha maneh aing gitu. Saha maneh aing. Nah, can kantos kerasukan diri sendiri. Kumaha tah. Nah, sanakna. Kentring. Wah ya. Tah. Anu rada menggelitik geula atuh eta mah urang pending heula. Tadi teh kuping oge oni teh cenah anak Bismillah. Alah Bismillah. Nah, itu Bismillah teh bismillah mah sok sering ngadangu Bismillah apa namanya ngadangu itu. Nah, Bismillah teh. Bismillah teh reng-rengan sapara kanca hungkul. Alah, sapara kanca. Pain sigan mah setara sareng Yakuza tuh. Benten Oh, benten. Yakuza mah di dieu cakat tah. Bismillah mah di dieu. Tapi ya dia teman. Tapi bisa dicakat eta mah. Cakat selaras nama. Bismillah teh reng-rengan we biasa. Sapara kanca. Upami kapungkur mah disebutna teh geng-gengan barudak dinya di sekolah mah. Siga kitu nya maksudnya teh sekomunitas atunya nah riungan lah. Di riungan ka beberapa orang di babatna. Anu soknya resep ameng ngaeksplor Garut oge kan ku saprakara rawin teh jaraladeun ulah kakawin teh goblok. Kita Oh ni mah teh acan payu. Tah. Dina lebah palih dieu tah mah ieu temud euy temud. baladna diseru acan tuh. Suri pangtarik nanya set pang teu payuna cicing set seri coba. Ayeuna mah geus payu Oke sabitanya. Apa gagal tuh jadi? Henteu. Ngan lamun sakalina nikah engke happy endipna kado ulang tahun teh naon? Mayar SPP. Allah. Wah. Asli ya. Iya anu biar sia nyakolakeun teh. Beli satu dapat satu ya. Bukan beli satu dapat tiga ieu mah. Wah ge geus dibarejang jalanan sok atuh. Da cenah nya abi mau ka budakna Allah. Alhamdulillah sok budakna indungna ku urang. Gede pasian jalan kitu ngobrol teh. Gede pasian jalan kitu. Jalan masikeun teh dikitukeun teh. Malik Benu.
aya teu mulang tarima sih ngat omat cana ulah dibawa deh ka Kopjai. Nah, terakhir ge dibawa ka Kopjai gagayaan kan gitu. isukna teh lapur. Lapur nepikeun ka kiwari. Mata orang ieu waterstone. Mana orang waterstone. Aduh bahas euy. Curhatna tuh ka ditu teuing sarna. Wayana Hiji curhat mah hiji. wayana cana kababan oge di dieu. Kababan ya. Oh berarti Bismillah teh anak-anak teh dalam banda teh nama penten influencer oke gitu. Aya influencernya. Musisi. Rupi-rupin, aya influencer, aya model. Oh, aya model oge. Nya aya tukang kineu nya abi. Tukang kineu nya da terus masih teu bisa nanaon. Di Bismillah nya sering kapungkur mah berkegiatan. Malahan produk-produk nage kan aya siset banget upami. Oh nya. Produkna nya hasil dari buah pemikiran Anjoy. Aya Pasar Gayoy. Pasar Gayoy Pernah dulu kuningan di dulu. Kopi Oh Jaya. nya pasar gaya nya terang. 3 hari 3 iya. Tahun. 3 tahun. 3 hari 3 kali. Nya Tahun sapoe. 3 hari 3 tahun. sugan atuh ku aya na obrolan ieu mah ka garugah deui eta. Tah mohon. Harudang gamplang. Kayak Kalian ngawur. ya menarik ya. Si aya hiji komunitas kecil katitihna gitu nya sanes abi merendahkan tapi maksudnya teh ieu kan non Bismillah itu hiji komunitas alit lah di Garut mah gitu nya tapi bisa menelurkan lah bisa digamplang balik digamplang nya habis ya. Nah, tapi bisa menelurkan siga tadi aya produkan ternyata tina si komunitas kecil ieu bisa menghasilkan sesuatu nu besar. Tadi teh Pasar Gaya kan abi geus apa Pasar Gaya mah di mana komunitas eta ngahasilkeun sebuah pasar gitu kegiatan pasar anu menjual berbagai macam produk anak gadis berbagai macam produk ya gitu kan. Terus oke aya non tadi teh set banget naon ieu set banget teh jadi kan keur aya pernahnya di urang teh aya zaman nu selektaan gini kan di bohongan teh izinkan nya padahal plastik sungguh ulah dijelaskeun deui kan bae abi Doni di India usum keneh gitu ya di India berarti nu omongan masih anu kikiton berarti orang India pi omongan lain abi saya India perindapan eta mohon nya keun urang perindapan ya kelah ka mana ieu sehat banget terus sehat banget teh jadi nyandak di nu biasana kan urang-urang teh geuning memotoran mumusikan payunan pos sakur ku gitaran we nyanyi nah mencoba deui ngabangkitkeun bahwa henteu ku nya selektaan ge hentekeun nya sok wae gitu cuman sisir banget mah leuwih ka urang ngagitar sok maneh nyanyi tapi barengan oge gitu masa nyanyi pernah uninga iya menarik paminta digamplang abi kedah gancang menangkap iya mun teh digamplang menangkap momen oh jadi katitihna teh siga anak sad banget nu gitaranana penyanyi anu nyanyina cia gitu diajak nyanyi bareng penyanyi penonton anu nyanyina siga kitu tapi aya oge lidna oge anu nyanyina nya pasti tapi lamun penonton tos nyaranyi masih penyanyina bilih bade debus bade reog mangga gitu eta kelebihanna mah sen pisan aing ngadengan eta upami uningan anu di lampu merah tah geus ka hafaleun kaleureun jadi teh kitu eta nama sisir banget mah konteks konsepna seperti itu jadi mun cek urang mah karaoke live gitunya tapi ku gitar aneh-aneh gitu. Jadi asa tongkrongan teh nyaan gitu nya. Tongkrongan dengan skala lebih besar, penontonnya kan lebih banyak. Tongkrongan biasanya mah 2-3 orang gitu ya mah. Ya tapi kan cek ga sok sono panginten di payunan bumi keur ngarona ataupun dudurukan terus ngegitar tapi udah nyaranin teh loba. Hayang kitu deui gitu. Eta konsep siset banget. Konsepna siset banget. Untuk saat ayeuna duka geus dipiralkeun mah bawa jadi debus aya deui naon duka. Aya
bahala iseng geus sedang deui Pak. Asal ulah kasurupan we. Kasurupan diri sorangan. Tapi tos aya etana anu jadi tos aya plotna masing-masing. Cega Abi, Cak Anah, aya deui beberapa eta mah tim kasurupan. Ya. Ngopi kacang. Ngopi kacang. Biasa. Kaca anu hejo. Nya tong negatif pola kaca nu hejo teh kan seueur aya kawa-kawa itu. Set. Wah, ada ngagak naon ya, Pak. Kurang mah karek ngadenge geus lieur. Kurang lieur ya aya cai tahu ya. Tapi berarti ya eta orang resep ngadengena, Bro. Soalna kieu maksudna teh orang resep karena komunitas-komunitas anu bisa ngehasilkan sesuatu anu positif gitu kan karena naon komunitas rata-rata ku masyarakat dipandangnya sebagai suatu hal anu negatif gitu kan karena misalkan ya anak motor menjurusnya teh karena geng motor. Sedangkan geng motor identiknya teh dengan kekerasan di jalan kerusuhan dan lain sebagainya sehingga gitu kan. Sedangkan dia mah komunitas anu bisa menghasilkan sesuatu anu positif. Pokoknya lebih baik dari ormas lah ya macam orang mah. Gitu. Tapi anu lebat ormas oge teu? Bingung pame jawab. Abi teh salah sahiji ormas oge nyaman. Mung sanes anu dibayangkeun abi mah ormasna Porsa. Oh. Naon Porsa teh? Aing pernah katipu ya mah Porsa teh. Obat awalnya. Hah? MLM. Sanes. Abi mah penggemar Rhoma Irama. Iya. Tah eta abi. Abi pernah salewat kan aya di dieu nya si tulisan Porsa teh di Tarogong kan. Di Tarogong. Heeh. Tah abi teh kantos gaduh mobil Porsa, Pak. Mobil Porsa, Suzuki Porsa. Oh nya, heeh. Anu cika ceret. Heeh. Set di kubabaturan teh set. Bas, urang rek asup ya komunitas. Aya kitu di Garut, aya di mana eta di Tarogong. Balik cenah mana teh? Cenah teh. Cenah sok atuh cenah coba daftar. Sup kadinya pas ditinggal di sidik-sidik aya leutik kan di handapna. Porsa na badag kan eta fans of Rhoma Irama dan salah aing. Salah bos. Ya mah kudu masuling cek aing teh. Aing era balik deui. Dan balik deui naik ke Rhoma Irama teh salah. Lain mobil teh lain tiup eta kumaha. Bayangan urang eta Porsa teh. Tahun sabaraha eta? Eta 2018. Ingat keneh jalmi anu ngaetana? Bulan? Nu nipu ada. Pokoknya mah ingat namanya. Kirim ke na. Siap. Dek ditampili. Lain dek sisirian barang hakan katipu. Fans of Rhoma Irama dan Soneta Porsa. Disebutna ormas negatif apa positifnya itu teh? Positif. Lain nipu mah negatif. Kan ya nipu nama. Nipu nama gitu. Porsa nama positif. Da pisan. Salaras nama panginten si ormas-ormas teh positif pangintennya dibuatna dibikinna teh. Mungku beberapa oknum anu seueur teh gini. Oknum tapi sedayana. Oknum anu mayoritas. Oknum mayoritas panginten jantan ya kitu teh. Ya kitu teh aja. Upami harus di kanu abi ormas atau henteu abi henteu. Tuh. Saya. Tadi teh set banget nya. Produkna teh set banget aya keneh produkna tadi set banget terus. Tina Bismillah. Sementara itu anu masih kena eksis dan cegana sakedap di bade di geuleyeunkeun deui. Aya si Pasar Gaya. Pasar Gaya mulai deui. Mereka Pasar Gaya sabaraha basa di Kopi Jaya? 2. Pasar Gaya 2 yang berarti nu katilu. Nu katilu. Oh hebat. Jadi Pasar Gaya itu kan lebih ke jualannya, jualan fashion terus aya anu sablon oge basa eta mah nya. Aya segesut live gesut jantan upami si si Pasar Gaya mah. Ngaleuwih icalan barang-barang second tapi layak pakai. Thriftingan gitu. Thrifting. Cuman si thrifting kan biasana teh masih keneh ku pamegatnya didominasina teh. Tah si Pasar Gaya mah mencoba untuk kanggo istrina aya, kanggo budak alitna aya. Oh, dilengkapkeun. Jadi tidak selalu tentang untuk istri gitu nya. Untuk pamegat bahwa thrifting ge aya istri anu nya layak pakai teh. Oh.
istri layak pakai cenah. Misalnya ngalipatkeun aya istri kan layak pakai cenah. Ngalakui. Menarik. Taya wajib ditunggu sih ku khususnya orang Garut tapi teu menutup kemungkinan oge ka orang-orang luar Garut anu nuju main ka Garut engke painten pantengan we dina Instagramna Bismillah pentingnya paling utama nama engke bakal aya infona pasar gayana diayakeun kapan tempatna di mana wajib dikunjungi karena nonton di dalamnya aya produk-produk anu menarik sia gitu. Si besok Senin ke sami masih kayak terus ngasilkan beberapa produk. Produk oge. Aya oge beberapa produk nu mukman panginten. Beberapa ayeuna masih kena dalam kreatif atau masih kena dalam ngagambar. Kapayuna pasti aya tahun ieu. Nyungkeun bantosana oge manawi ka sak di Pak Haji. Dana deui wae. Eta anu bikin kegiatan mah esana teh si jalmi teh eta hiji namina teh si Mang Dana. Mang Dana. Kan sana hese sumpingna tuh nya. Hese sumpingna di online teh. Apalagi lamun si event teh karek dibuat karek di mimitian gitu nya. Nya sok rada berat lain kurang can boga portofolio acarana seperti apa jadi bahan berat ngalengan teh kitu. Mungkin dengan ayana obrolan kieu bisa leuwih mukakeun deui lah pergerakan-pergerakan di Garut entah tentang motor, riungan, memusikan dan lain sebagainya. Nah, itu. Aya hiji deui hal anu lebih menarik daripada pasar gaya. Nah, nya eta Oni kantos janten anggota dewan nyalon. Iya rada mengejutkan ieu mah. Mengejutkan ieu teh. Nya ditinggal kumargi abi namanya ngoping aya calon dewan itu pernah kasurupan. Kasurupan? Kasurupan jadi sorangan tadi. Jarang beratnya. Cing tiasa diobrolkeun teu. Naon ya mah awalna nya naon nu ngadorong Aoni teh janten aing rek nyalonkeun ya. Yang menjadi cukang lantarannya. Cukang lantarannya itu apa gitu. Menjadi Tanwande gitu. Tanwande. Sana Tangreng eta. Tanwande. Kusabab iseng asa geus nyara rasaan teh tos nya jadi ketua DKM atos DKM sinyaan Masjid Taul Hoer masjidna di seni berat eta jadi ketua DKM Aki Abi tapi abi mah Abi di Jaya Raga di seni mohon jadi ketua DKM pernah ketua kelas SD pernah ketua OSIS ketua Karang Taruna pedah duitna dipake meuli udod nya tapi pernah we nya penasaran sih hiji deui naon searching bagaimana cara sorangan sensor apa ya bangun sensor apa bangun eta kepikiran jangan kalau bahalo ya blokir heula we tah kusabab kabehan geus dicobaan ngapungkur teh cinaon ieu teh aya nu nyoba nyalonkeun cenah mana bakal menang cing menang naon menang ka era atau menang naon gitu nya pokona bakal menang we cenah tah apa regulasina kudu kumaha kudu naon heula nya nyobaan we miluan jika testing CPNS-nya ya nyobaan we sok berhadiah soalna lamun ningali anu jara radi kitu na TV namanya bisa banget soalnya saya iseng-iseng sugan we abg kitu siga komengnya nya ada si komeng mah milikna ditinggali oke kali nyalonkeun naon itu tipe indah jantan naon anu di Garut teh dan depikeun ka ayeuna kita apal naon legislatif dan apal DPRD berarti calegnya jadi caleg geus we nyobaannya ngobrol ka ditu ka dieu benar nya di interview siga kieu naon visi misina mencari ridho Allah coba gitu subhanallah benar henteu kamu kenapa untuk nyobaan ka ditu ka dieu nya atos nyobaan melengkapi beberapa dokumen non ngalegalisir motokopi non ijazah ieu telepon dinas
pendidikan itu nggak bisa Max Print halo ijazah panggilkeun ketang aya di print tadi dilegalisir nya kitu minta foto biar jor minta foto sugan teh bohong setangan anu make kameja nya crop jadikeun edit benar aya gitu dan jadilah aya dina legis nya penyoblosan dina pencoblosannya tahun sabaraha eta kamari nu tahun kamari pisan anu kamari pisan 2020 bareng sareng presiden kamari kan banyak nujeng komeng presiden kan tapi kan ka ibu abi ge reuaseun nah bener astagfirullah di istighfaran kitu mah duka ieu mah ngadukung mah astagfirullah tapi duka kudu disensor duka henteu meureun nya anu duduk di dinya nu leuwih apal jadi si ibu abi teh aya nu ngamplop seueur kabiogeun kitu seueur ja ka aya nu ngamplop kan kaleresan mamah disebut mah mamah oni nya di ditu mohon nitip nomor sakieu dek dicanak sugan teh nitip naon di Jogja nanti ditukerkeun ka Jogja gitu teh kadang nitip nomor sakieu pan barang pas dek nyolok bu ieu saha tah ieu nama ieu pas dek ieu woi cing mah kumaha ibu cenah sok pas dunu abi tah bu bismillah ieu saha Doni Ramadan budak ibu wah kumaha bingung colok Pak anu sabae bismillah coas percaya teh sorena aku kumaha si amplop eta dibikeun deui ka punten sanda abi mah teu nyolok insyaallah ibu abi dipikeun ka jadi genjleung we oh Cioni teh jadi naon tah Cioni jadi henteu wirang heueuh ya sabar eta kan ber-TPS-nya di TPS anu eta di TPS keluarga we gitu ya sabar hiji nu nyolok ka uni kusabab abi mah teu gembar-gembor gitu nya karena emang ridho karena Allah tapi ngenes mah aya di TPS abi we aya kana 45-an mah 45 pokona mah lamun jumlah jamleh mah cenah di nu datanya hasil akhir teh abi teh aya 245 gitu duka 300 leres aya sini alhamdulillah ya mah aya 300 aya 300 kirang suara ya 300 suara pada jajan bari teh kampanye teh henteu nya eta mah jika kawin anu pas susurumputan gitu lain kampanye atuh meureunnan pedah aya kan di nu KPS teh di nu IG-na geuningan inilah calon penghuni calon iya cenah calon-calonnya dewan anjir heueuh aya nya abi teh kumaha da lahola teh susuganan nya di snapgramkeun we nya kampanye ala milenial gitu ya orang teh ieu maneh bener maneh nu bener mah nya kana kan ngedit nya kan loba nu jadi sawan geus we eta dapil sabaraha dapilag maneh mah geus we sok mah maneh pan mun manggih urang bingung na teh pedah teu aya kan abi mah teu aya fotoan pamit rapat mah jadi nami hungkul geuning semuana legislatif mah kertas ageng teh nami hungkul nya partaina we di luhur nami lamun aya fotoan mah insyaallah moal aya nu nyolok kan jadi tai ieu si ieu gampleng aing oh gitu tadi dicolok kalah di cutter geuning baso eta teh dileungitkeun coret di ekan kela tah ieu menarik nah kela berarti si mamah teh terangan ti sabaraha minggu di nya TPS abi nyaros kitu teh alah tuh ulah nya bisi moal baliknya ningali karakter meureunanya ningali karakter abi sok kasurupan teh nya sok kapaleun abi kasurupan mah nya da anger sieun kolot sok seganu ieu wae sok age teh bebe mam kaca hejo wae di sini tara uluman aliman we pokona mah ulin di pasar ulang ge sedep nya bu wah
nya pada abis sok amang lain-lain. Ulah lah nanaonan. Mendingannya biasa weh gitu. Biasa teh naonnya biasa. Geus katebak wae aing mah jengkel. Jengkel. Nya biasa weh nya. Geus cenah bisi bad mood. Bisi naon? Bisi bad mood. Mending seperti biasa weh. Jadi intina mah tengah widian panginten. Karena kurang satujunya. Pengetahuan orang tua mah bahwa lamun kikieutan teh kudu boga duit. Betul. Gede, kudu boga naon dan ternyata pentingna abi teh make duit mah teu jadi, ternyata bener betul duit. Meja bakal menang duit. Ya. Aya. Tas ya aya. Nah, lain abi. Ya gitu pangetan. Ya. Berarti tapi akhirnya mah penten teh janten. Tapi kalau gimana pun itu jadi hiji pengalaman oke ya. Karena tidak semua orang pernah ngalaman jadi nyaleg apa rasana ya, gitu. Bener. Rasana kumaha? Eta diledekan batur. Rasana mah nya eta we. Jadi abi mah sanes ieu kamari mah nyaleg mah tutorial ngawiwirang di restoran. Di konten siga nama. Di konten kan tutorial di restoran nya gitulah. Tapi ya tadi cukurang yuk jadi nyaleg menarik. Aya deui nu lebih menarik. Tibatan nyaleg. Jadi lebih menarik tuh saluhureunana. Upami ditinggal-tinggal menurut Intel. Menurut Intel untuk ngalaporkeun. Oni teh termasuk seorang anak yang sayang mama. Tah menarik pisan. Karena namanya anjir. Ikut lah musik lagi. Nasi cedu. Mun geus gede bakal aya matang kitu nya, bola abina gede atau kemana gede. Jadi onita sayang mama. Nasi cedu. Bisa ngalalap dah. Cenah ngalalap. Ya. Karena naon sangat jarang pisan aya ya sebutkanlah generasi muda. Generasi muda teh merujuk ka barudak ayeuna kitu nya, barudak mara ayeuna anu secara terang-terangan nga-expose rasa hormatna atau rasa ininya ka mamah ka orang tuana lah. Sia kitu nya pang-pang nama ieu mah lalaki, Bro. Ari awewe mah rada loba lah gitu nya. Biasa ari awewe mah dengan sifatnya yang lemah lembut. Tapi lalaki tak mah jarang. Cing, ya berarti aya sisi lain. Sisi lain dari sisi lain Pangandaran. Sisi laut eta mah. Sisi lain dari seorang Oni. Aya cerita anu menarik teh ti seorang mamah gitu nya, mamah Oni nya sebatna teh nya. Seorang mamah Oni anu membuat Oni sendiri begitu respect ka mamah teh gitu. Bingungnya aja mulai nanti mana. Tapi lah nu mendasari mana mah ku sabab abi mah STNK hungkulnya. Eta aya bapak. Sabelahan. Abang tadi ulah can sabelah. Beda jeung ieu mah biar. Kecuali ieu. Pengecualian. Terus teh dengan membesarkan abina begitu mendarah-darah pangintennya. Jadi terus abi teh berangkat nama tinu awalna teu bonding gitu jeung mamah teh. Kusababnya jauh panginten kapungkur teh. Di usaha sabaraha ibu abi jadi duka henteu nya bae lah. Jadi TKW tenaga kerja wanian berangkat ke Jazirah. Nu itu seri nu ieu sedih jadi bingung abi kudu kieu. Teu ka Brunei. Brunei nya jadi tenaga kerja wanian. Tidinya teu bonding tas pas ayeuna tos sakedik nya diusahakeun magaduh miliknya hoyong gitu. Nya kakolot walaupun anu nyebut lebay nya kakolot kudu kitu-kitu nya maneh we kitu. Dan setiap orang love language teh mun beda gitu kan. Oni mah berarti seperti ini gitu. Jeung jarang sih dia nya ngajak mama jalan-jalan panginten. Ngajak mama jalan-jalan atau non me time gitu teh. Kakopjay nya, kakopjay seri nya beberapa kali tapi mun tos ayeuna Pak Haji Ngadang mah cigana sering.
ratus-ratus juta teh Pak Haji aya abi jeung Mamah Abi nyampuran kadinya. Diusahakeun mah abi tiapnya aya milik Rizky pasti ka Mamah lah. Pasti ka Mamah. Nya sahijina nyaeta jalan-jalan ka Kopjaya ataupun ka mana gitu. Me time teh nya. Me time teh nya. Selalu nyempetkeun. Insyaallah. Tah eta painten ieu non teh wajib ditiru. Nya teh jadi Ku contoh. generasi muda nya. Jadi contoh. Ngeband cenah. Bahkan musikna ge musik non genre teh dis and teh Kraspang sih. Kraspang mah tuh semua tetang Moa. semua atau Suasana dan tadi eta teh Porsa tapi dak. Terus ya mah Kraspang. Mau tak dung dangdut moa. nya cara jangan aliran musikna cadas lah masukna gitu nya masuk cadas gitu hobina memotoran ya gitu tapi tidak tenonten Bukan suatu alasan mencintai menyayangi menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang tua eta gitu maksudna teh aya leres eta teh juragan. jadi kieu mang euy Gitu biji lain Gatot kaca. Tuh gaca-gaca cenah. cing kana kasundaan Nah, karena kasundan ima patarasan terakhir we nya urang bari alah si rek mana maneh? hah Rek mana? ieu geus teh beak euy caanana iya. mung nyampeurkeun Iya. da urang hayang dicician ku caanana Oh, nya. heeh Nah. iya non teh karena kasundaan ani kumaha ya resep teh kana susundaan nya maksudnya Nya. susundaan kan seueurnya bisa kana jaipongan bisa kana salah jaipongan silat wayang golek tapi lagu Sunda lah misalkan gitu Upami susundaan sering oge nya upami sarada serius mah nuju kuliah teh sok ngobrol jeung beberapa universitas tapi sanes obrolan anu kumaha gitu nya. Anu jam 2 teh naon lain deep web deep talk deep web atau emang sok ngobrol eta tentang susundaan Deep cerot. Buka produser aing ya. gitu upami deep cerot mah disuruh bedas pas dicabot teh. Emang sok ngobrol gitu ngobrol bahwa Sunda teh naon emang resep gitu karena sejarah cuman anu dibahas anu ditangkap ku Abi leres henteu nya eta mah jadi konsumsi Abi pribadi cuman secara anaros resep mah emang resep gitu emang resep karena susundaan karena pernah nya beberapa rancangan ge di sastra Sunda kuliahna emang sok ngobrol oge Gitu. itu santeuna lah henteu mau pohokeun nya eta. kanu jadi akar non budaya urang Upami saur bahasa pedalangan mah teu naon ngaranna teh cul dog tinggal igel eta teh bos. nah itu nya. ya jadi jangan meninggalkan dog yang menari-nari eta alah itu sanes teu sono nya Ka mana maneh? hah Ka mana? atuh da tos nyangkolong kana waktu tuh tos nyangkolong ya. nya itu pun bojo di bumi tos ieu di ha matakna cek Abi ge nya gitu Penten nah itu nun pisan Ka Mangoni anu tos berbagi ceritanya di dia aduh itu sukses kanggo sadayana projekna di memotoranana tadi di non teh besok Senin Dis Ena mayunan acara di Bandung kayak nyalonkeun deui sugana nyalonkeun deui ulah mending oge mending nu lain we cobaan deui misalkan polisi tidur atuh nah eta hiji deui atuh sebagai generasi ngora da urang geus generasi naon kamari teh artepak urang mah nya aya pesen teh kanggo sahabat sejawat gitu naon bingung anya pesen teh da Abi ge pesenkeun gitu nya kudu ngawarah Abi ge warahkeun gitu tah ya bagus ya nya cuma nanya naon bingung sih cuman nah atuh pesan-pesan teh pesan naonnya nya oh iya weh tong poho ulin gitu lah nah eta
Friend never lost lamun cek bahasa deungeun mah. Tah, friend never lost. Friend never lost. Ai friend teh. Babaturan. Bahula smart friend. Maseueuh ya. Ai lost. CDM. Oh, cek urang ge friend lost. Geus we smart friend teh geus lost. Bahwa pertemanan tidak akan salahnya. Dengan pertemanan Abi tiasa kenal Tah, sama itu paintennya asalkan selalu membawa ke hal anu positif. Positif. Insya Allah. Tenan sareng istri mah bakal positif eta teh. Atau nun kabaran cabruk anu tos stay tune di radanget anu ayeuna painten gitu. tong hilap ya akun gemar universe-na di subrek, di share, di komen, di hapus aplikasi YouTube-nya serah menulis eta mah pokoknya mah bebas lah pokoknya namanya. Bilih aya nu kaimutan oge ngirim super thanks aing geus bos. Nya sareng hiji deui. Tong hilap di follow akun TikTok-na @capruk_podcast. TikTok. Eta tuh da ayeuna geus mulai kemana karep ieu teh. Kamana suka sampurna. Ya, da sakedap deui urang bade jualan kaos. Engke mah bakal aya geura subrek oge akun Shopee cenah. Aing geus kabeh we. Nya Lieur ngupload dari mana heula gitu. Ya, bisa ngupload video ieu dina Shopee ya. Pokat kulieur. Banget Abi anak ranjang koneng. Arya teh oni lapang ngepel. Nah, gitu wae atur nuhun sadayana sakali deui wilujeng manco. Nah, wilujeng manco. Wilujeng tepang deui. Wilujeng tepang deui di Capruk Suka salajengna. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Tong sombong bisa asup helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepikiran. Tong sombong bisa asup helm.